badai ngawilujengkeun dina tahun 2010 ieu sok mukakeun labaran anu anyar nya cas bodas tulisan ku amal-amal anu hade ieu mah gadon dirorocet deui sia dirorocet deui di Cianjur pamardiano aya keur mah 2008 teh rocet deui areng ieu kudedengean rocet kunaon pasea cak-cak jeung kada disaksian ku buaya ai bogo olohok buaya we olohok nempo ai lodok keur rarabeut lodok kalah aja tarik-tarik ngangin jaipongan ai ku kitu teh mah can bencana alam gerepek datang hujan banjir halodo loba nu kahuruan bencana wabah jeung musibah fitnah di mana-mana benar tapi da leutik keneh bencana alam mah leutik kumaha sia teh loba nu korban leutik keneh bisa diubaran ku duit bencana alam mah ari kitu anu leuwih rujan mah tah bencana akhlak wallah bencana iman naon piubareunana sok kemana obat dicari nagara nepi ka kieu teh ku ayana bencana akhlak bener sabab pangeran moal pati-pati nurunkeun hiji ajab ka eta nagara lamun baraleg hirupna lamun aripan kacida teuing tamakan barokan teh nu matak urang pi engkeun lamun milih teh kudu ka ahlina ka ahli sabab lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana geuning ruksak tuh meureun mana kitu ge lain ahlina ieu teh jeung lamun urang dek ngajadikeun pamimpin teh ulah pamimpin anu borangan naon sieun ku pocong lain sieun ku jurig lain sieun naon sieun teu dahar sieun teu beunghar sieun teu loba imah sieun teu lega sawah tina loba ka sieun eta yakin kaituna bakal tega ngahalalkeun kana sagarupa cara duit rakyat duit negara dileg-leg kata langesane ka ituna bener ye sia teh ngomong teh ka mana karep poka teuing mentong hareup teuing bisa anu kasinggung entong borok kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing bener tah eta euy bebarengan jeung si dawala teh aing sieun kabawakeun para laur loba kong kalingkong pamimpinana malah pek pikir ku aka aya hak urang mah ngomong kitu nya teh ulah pokal teuing boleh pokal mah asa ulah ngayakeun tindakan anu anarkis oh iya mah rajieun demo geuningan diburuhan bari teh nyaho di naon-naon apan aya PT demo tah mah aya nya palsu tah mah pek dek pokal oge tapi anu demokratis Pancasilais abeh dilindungi ku undang-undang eta anu ngajalur lain ngeunek-ngeunek pager nepi ka hancur ulah ngaruksak sabab naon ayat pangeran mere beja ti Rasul ongkoh yen Allah tersepeun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi tuh geuning teuing atuh lamun gitu mah lampak beledug aya naon teh ieu mah dina Facebook oge ngomong ka mana karep foto-foto porno ditemongkeun mana adat ketimuran teh mana reformasi hukum teu bener supremasi hukum pek pikir ku aka tak ayeuna ti tahun 2010 mah yuk urang tulisan ku amal-amal anu hade kitu ulah dirorocet amal-amal anu goreng ulah rek patongong-tongong ulah rek pakia-kia urang sabeungkeutan babarengan berdiri sama tinggi duduk sama renah tinggalin sapu lamun papisahan mah da moal bisa dipake beberes kitu ieu mah karah ngararaceng papisah ka mana we karep teuing
sewang-sewangan naon maksudnya sih teh eta bieu akibat kitu teh naon akana atuh sanajan eta ge ajen panayagan teh hade ku omong goreng ku omong eta sifat urang pake tina politik kana nayaga nah sia teh tina politik kana yaga apaan segala rupa ge tinu leutik heula ulah nyapirakeun nu leutik da geuning nu gede oge aya pangabutuh mah datang ring ka nu leutik dibelaan apruk-aprukan ka kampung-kampung jeung ngadak-ngadak amis budi balalager di ngadak-ngadak berehan heeh baligo we pagede-gede ai geus gek mah dina kursi kadon culang cileung ngenengan palingeun heeh nepi ka dibudayakeun kitu naon montong eta ting sia lalawora ting sia ngomong teh ante lalawora nu lalawora mah kalong hes na gantung benar hayang ditewak sia mah meungpeung lineuk sok tewak aing leuheung sia ditewak mah kumaha lamun aya nu maehan tong ngarepotkeun da teh dipaehan ku si lain oge bakal modar aing mah muni malik-malikeun sia teh hese ngomong jeung sia mah mung elehnya ulah sumuhun dawuh hirup mah